Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'ina al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah nu kusim kuring katingali tur wauh beungeutna Kiai Haji Uwais Doyongi. Saya Gus Kurni mah orang Yaman, dia mah Doyongi. Alhamdulillah, kaget si Guri, ajeuna aya di dieu, lantaran sering kapanggih di Doyong, horenganan, sing iki, lah ora weru gitu. Masya Allah. Bil khusus pisan kanu janten wasilah Kiai Haji Uding. Anjeunna sering pendak dinten Minggu aing ngaos jeung dina malam-malam anu osok hadir. Kiai nusanesna di dia aya Kiai Said, aya Kiai Haji Mbah Jambul, jago kawinnya na. Alhamdulillah, termasuk tukang kebo ge aya. Tapi nu khusus pisan mah ieu Kiai Cacandakan Simkuring. Anunya nama urang solear. Alhamdulillah hadir di dia. Termasuk ka qori urang alhamdulillah parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu begitu menggema.
baratur pemerintahanana, sipilna, militerna, seluruh organisasi nu hadir di dieu kumna muslimin muslimat nu hadir di ieu haplah anu sami kusim kuring dimulyakeun tur mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana. Tiasa hadir di ieu tempat dina raraga dorong doa ngabesuk ka almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Thalib. Nu anjeunna parantos aya di alam barzakh, alam asli, alam anu urang ge bakal pisan ka ditu. Urang doakeun mudah-mudahan nu karolot tereh ka daritu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal sim kuring teh parantos sababaraha kali ulah diondang hiji geus dibere sangheuk. Diondang teh jadi geus dibere sangheuk. Wallahu a'lam. Lantaran pamajikan ditinggalkeun. Si eta onam. Teu bogaeun nya. Dina bogana geus karolot kitu melat. Kos mobil hardtop dibagus-bagus ge elah tuh onderdil na moal beres. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun langit katut eusina, bumi katut eusina. Teu apal iraha ngadamelna kumaha jeung ulah hayang apal. Tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal. Maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimulyakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut jeung jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah teh. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulya tur urang mengenal ka Allah. Iyalah anugerah anu paling gede-gede. Di Amerika masa kitu palalinterna jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu palalinterna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia mun nyarita nu pinter ambalaya tapi kapinteranana ternyata jadi hijab. Malah teu apaleun pangeran sang pencipta dunia ieu Allah. Di Cina sami mawon ora weruh.
Mayoritas orang Cina sarua mengenal Allah. Tapi barang sup kasih kluk. Si kluk kan ya. Sesuai jeung ngaranna sari kluk ya. Sarua jeung ngaranna asa asup kasosog. Tapi Masya Allah sinar ilahi asup kadi. Ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara. Tidak terpengaruh ku sain-sain pendidikan, berbagai pendidikan anu ngahalangan karena teuwauh ke Allah. Di dieu tetep pangeran teh Allah. Ieu lah nu mahal tadi. Mahal. Batak cek Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya aribadah ka kaula. Ibadah teh hartina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna. Jang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampaikeun. Lamun dicuk-cuk ti baheula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kangjeng dakwah 14 abad anu silam nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa sirajan munira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Mun diartikeun ti awal panjang ieu be sirajan munira. Kangjeng Nabi telir teu beda jeung lampu anu caang turnya ana. Kacaangan Kangjeng Nabi teh ngaleuwihan panon poe. Ngaleuwihan bulan. Lamun dina berzanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Anta nurun fauqa nurin. Gusti Rasul mah tuan mah nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Palon poe mangan sakadarnya angan jagat. Dina poe kana caang. Ti jam genep datang ka jam genep deui. Brai kadeuleu aya palon poe teh. Peting mata, peting poek mun teu aya lampu mah. Tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe, sarwiti kadeul. Ya Allah, irungna nu mancung teh. Panon nu kubil teh. Gadondog sapotong teh. Biwirna anu duh, masyaallah Haji Pendi mah datang ka teh hees. Nyeri huntu. Kadeuleu ya Allah. Nu geulis kadeuleu geulisna, nu goreng kadeuleu gorengna, jangkung kadeuleu jangkungna, pendek kadeuleu pendekna. Si eta ge kadeuleu. Sakitu bentukna. Siga jelema padahal mah wallahu a'lam. Kadeuleu. Ieu padon poe. Eta tengah sakadar katempo secara mata kasat dedeleuan ieu lah
sapira dedeluan ieu. Tapi sinar Kangjeng Nabi na geus teu aya. Anu kriteriana, julukanana, predikatna sirojam muniro nyulusup lampu Kangjeng Nabi kasih kluk ka dieu. Kasorot ku sinar Kangjeng teh datang ka tahajud berang peti. Duha berang peti. Sararial jasa. Salah tawata. Tah. Kasorot ku sinar Kangjeng. Masya Allah. Ayeuna ieu urang diuk di dieu jam 11.05. Cacak-cacak lamun eueus sinar Kangjeng Nabi. Deuk naon atuh diuk di dieu? Ieu teh rarasaan urang mah kanang urang ieu padahal mah lain. Ku sinar Kangjeng Nabi kasorot. Ayo ka ditu kasih kluk tuh aya cau. Kasorot ku sinar Kangjeng. Ayo ka ditu. Ayo. Panitia lagi geus kieu we urang cai cek kitu. Atuh cai sumur ku sia tah. Sedot make sanyo. Tabager carita dong padahal mah ambalaya cai. Tah ieu sinar Kangjeng Nabi sirojam munir. Tentuna sinar-sinar tersebut teh nyorotna kumaha nu narimana. Aya anu narimana gede. Cara almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Thalib. Aya anu narimana biasa bae. Cara Kiai Haji Mbah Jambul. Biasa bae nah. Tah ditukangin sia. Aya anu nyorot teh kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh. Si eta. Sinar Kangjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu narimana. Masya Allah karim. Bahkan anu geus narima sinar kadang pareup. Kadang aya, kadang pareup, kadang aya. Tadina mah sinarna geus rada gede. Alhamdulillah nu ngaraji araraya. Barangkat ngadahar duit ti bupati parem. Sinarna parem. Eueuhan mun cara lampu patromak mah ngagebus. Sepuyer geus dikieu-kieukeun geus teu jalan. Ta eta lamun ngadahar duit ti pamarentah. Seperti eta. Kiai cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing. Rasakeun ku babatok sia. Ji emang kumaha gitu. Henteu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit ti pamarentah. Geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya cenah kieu kos kumaha? Tah. Aduh Gusti Allah. Seket di pemerintah mah. Seket. Masya Allah. Wahara. Oke. Apakah bakal ngahalangan karena ilmu? Moal. Duit di pemerintah. Duit dagang. Duit hasil riba. Duit anu halal. Pakai neangan ilmu kurang. Masalah. Sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu. Kamisro. Amis di jero. Ente ke Mesir kan itu pakai duit riba. Pinter lah. Ente ke Turki kan itu dagang ilmu.
tafsir, hadis, pinter lah. Pinter. Ente ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, ke Maroko, neangan ilmu, make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter. Sakadar dengan ilmu, make duit, naon bage untuk mencari kepinteran, gampang. Bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orangana, cek sahese. Sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pemerintah, pinter. Balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, jeung di berbagai negara di urang sorangan, pinter. Tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa. 100% moal bisa. Sakali deui 100% moal bisa. Sakali deui 100% moal bisa. Bah, kiai mah sombong. Emang aing kadang-kadang sok sombong. Eta cenah pan nyarieun yayasan, nyarieun ma'had, nyarieun majelis taklim. Sakadar ma'had, majelis taklim, pondok pesantren modern, lain jangan ngamalkeun ilmu, neangan duit. Tapi ulah loba omong ini. Maksudnya pada urang nabi mah. Ulah loba omong, kayak kusia bejaan deui ka ditu. Emang yayasan jangan ngamalkeun ilmu, jangan ngajaring duit. Ulah membohongi diri. Kula mah keur nyarita lantaran patali jeung almarhum almaghfur lah aslinya nama. Loh bacana yayasan ge nu palinter boro-boro murid guruna geja balik ti Misro pinter. Balik ti Turki pinter, neangan kepinteran silahkan untuk mengamalkan anu sesungguhna moal bisa. Lamun teu tobat heula. Mahal ilmu Allah mah sirajam muniro. Ketika aya jelema nu balik di luar nagreg. Mana luar nagreg? Palinter lah. Tapi untuk pengamalan moal bisa. Kiai cenah maksudna pengamalan kumaha salat lain. Salat mah gampang, polisi ge anu tratrit salat. Atuh salat. Aju kumaha? Henteu kumaha. Salatna henteu datang ka kolbu. Tuh TNI sakitu puharana sarolat lah bangga urang. Cuman salat sakadar sasolat-solatna bae teu salah teu ngan teu datang ka kolbu. Atuh boro-boro polisi, boro-boro TNI, boro-boro PNS si eta ge wallahu a'lam. Atuh si eta waduh lamun ge bener atuh meureun sinaran beungeutna. Atuh jadi mah poek. Ulah aya pipinding geura ngomong teh ngaji teh ya sing lempeng abeh nyaho nu hak bener hak nu batil bener batil. Ulah sigana we ungkul hak padahal batil. Emang salah nyen yayasan? Henteu sanu nyalahkeun atuh. Mangga bae untuk mencari kepintaran. Ieu mah endek neangan teh ya. Ibadah nu asli nu cara almarhum almaghfurlah. Tah. Emang kiai wau henteu. Teu nyaho manehna makan umurna luhur, kula makan budak. Kula mah umur teh kakara 17 tahun. Dibalik. Maksudna tenagana kos 17. Tuh kan, paham kan? Atuh ieu mah onder deal geus ka mana meureun.
Dah. Ya, urusan ilmu gampang diteangan. Make duit naon bae bisa melalui HP, elektronik, televisi, radio dan lain sebagainya bisa. Tapi kos karar itu teh ya sakadarnya ngan kepinteran. Rempan mun pinter eta jadi hijab naudzubillah min dzalik. Ye, kula badek caritakeun teh patali jeung almarhum. Teu wauh tapi aya semacam magnet. Kasedot ku magnetna teh. Oh, pan urang ge lamun neuleuh awewe teh aya sedotan-sedotan. Aya magnet. Kala laki sarua aya man pangasieu mah pan okosna teh kadal. Maksudna kieu kakadal teh resep teu bendun teu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah patali jeung almarhum almaghfurlah aya magnet ente mah teu nyarah begitu dihadiahan tadi oh iya terus dizikiran aya magnetan coba lamun sieu pae hadiahan ke urang eueuh magnetan ya hirup dage kurang kanyawan kos kitu. Nah, iyalah sinar Kangjeng nyorot sebagai sirajam muniro. Lampu anu caang tur nyaangan. Karasa ku urang. Dibaca ku urang berjanji namun dihartikeun teh eta teh sirajam munir. Urang kuari daek diuk di dieu teh ieu teh aya sirajam muniro. Mun disompralkeun mah aya Kangjeng Nabian di diri urang teh. Sompral teh. Maksudna sinar Kangjeng. Mantak ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun Kangjeng, ngadengekeun kitab. Urang teh resep lantaran aya sinar Kangjeng. Coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resep. Ngadengekeun hadis Kangjeng moal resep. Ngadengekeun kalam-kalam ulama moal resepen sebab sinar Kangjengna aya ngan katutupan. Di dieu ge ieu kuari ieu. Anu katutupan mah beda. Heulai bae. Heulai. Ulah kasinggung nu heuy atuh masing-masing bae sih. Atuh biasa bae. Nah, iyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun titah ibadah kasaha ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kadu endek diibadahan atuh sumun saha anu mere nyahona Kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabiin nurunkeun ka atba' tabiin nurunkeun deui ka atba' tabiin datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib eta teh penerus dai teh pendakwah tanda manehna dakwah muridna bari samaca kitab muridna bari sahuran pribadi bari Ki Ibrahim kita teh tanda almarhum almaghfurlah teh ya mawa sinar Kangjeng neruskeun sinar Kangjeng ku hari urang dihadira deui almarhum lagi hadir ningalikeun cek almarhum haur ka kula ieu teh sambah atuh ya ya almarhum ge teu mau kunaon dipihinya cenah ya masyaallah. Nah, lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan anu bakal menang naimul qabri babari diomongkeunana mudah-mudahan menang naimul qabri
Ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing. Tukang korupsi kudu menang na Imul Kobri. Cak ai moal. Moal. Percaya cak ai. Lamun teu tobat. Tobat sahatu Allah Maha Segalana. Tukang main gaprek mudah-mudahan dina menang na Imul Kobri. Goblok. Mau balak genep ka jero kuburan. Menang na Imul Kobri. Boro-boro tukang main gaplek, tukang ngadu kotok si eta ge wallahu a'lam. Ya Allah, ya Rabb. Namun teh tobat, mantap aya pintu tobat. Mumpung urang masih tur urang dibere sehat. Satu kesempatan nu pernah judi, nu pernah mabok, nu pernah korupsi, nu pernah nganiaya, menzolimi, wayahna memeh maot tobat deui. Komo polisi. Ya tambah kudu beneran tambah tobat na kudu ngajungkel. TNI kudu jujungkelan ge sama. Ya tobat dah. Sarua urang ge, sarua. Masalahna mah leuwih bae gitu. Kabeha. Masya Allah, urang hayang menang Imul Kobri. Bisa kumaha tadi cek Kiai wes supaya urang menang Imul Kobri. Lamun dirinya lamun dia selamat kali itu nabi bakal salah.